Sampurasun Wilujeng Sumping di Konspirasi Corona Bahasa Sunda. Baca. Nu kahiji, uing teu harti. Pamarentah nganjurkeun masyarakat pikeun nyemprotkeun disinfektan di unggah tempat. Cenah cek Google tujuan disinfektan teh ngabunuh virus kaasup virus corona. Tapi aneh, cek beja oge APD atau alat pelindung dokter alat pelindung diri kur sakali pake, padahal hargana mahal. Mencek uing daripada jahat meuli baju jeung jahat duit pake meuli APD, mending keneh seuseuh APD teh ku disinfektan. Meureun engke virusna parahe, pake deui we. Keun we dana APD mah mending keneh pake meuli baju dulag ke lebaran. Nu kadua, uing oge teu harti. Cenah virus corona teh can aya ubarna, tapi geuning cek beja aya jalma nu cager. Jiga artis Windy Rarasasti, wali kota Bogor, wakil wali kota Bandung, jeung anu sejen-sejena. Ari eta cagerna kunaon? Berarti geus aya ubarna atuh. Bejaan atuh lur, obarna bejaan euy. Nu katilu, uing oge teu harti. Nalika uing indit ka bank, ka samsat, atawa ka tempat-tempat nu kararitu pokona mah. Tempat diukna teh diselang ku tulisan cakra atawa silang, anu mangrupakeun tanda panyelang supaya jalma ulah deukeut teuing diukna bisi tepak virus corona cenah. Pertanyaanna, ari tempat diuk anu bersih teh anu dicakraan atawa anu didiukan? Kumaha lamun sek aya jalma anu mawa corona dina bujurna terus nempel dina tempat diuk, terus tempat diuk urutna teh didiukan deui ku batur? Atuh meureun tepak deui eta tina bujur kana bujur. Mun ceuk uing daripada kitu mah mending keneh sina mawa jojodog di imahna sewang-sewangan. Puguh meureun tukang jojodog payu jika tukang masker. Anu kaopat, uing ge masih keneh bingung ye. Polisi nutup jalan pas PSBB supaya jalma ngajerdog cicing di imah jeung ulah marudik cenah. Mencek uing daripada polisi ngajarentul papanasan sisi jalan jika razia tanggal ngora, mending keneh cicing hareupeun pom bensin, halangan ulah sina maruli bensin. Pan mun teu boga bensin mah meureun moal marudik, moal arulin jelema teh. Da ari dipegatan di jalan mah atuh aduh urang Indonesia mah geus palinter neangan jalan pintas. Nah aku salam tempel atau aku neangan jalan beurit. Ari anu kalima mah anu mata clear mah kieu ye, uing teu harti pan. Ari Jumatan, pangajian, ririungan anu mata kriweuh nalika masyarakat dilarang bet digembor-gembor jeung ditekenkeun pisan. Atuh puguh mata kriweuh. Mencek uing daripada kitu mending keneh nyieun kebijakan yen lamun balanja ka Alfamart wajib nganjuk gitu. Sabab corona loba nepa tina duit. Sok lamun dikitukeun mah dek saha jalma nu mungeun ditah nganyuk, jalma mah kabeh resepkeun nganyuk moal riweuh geura. Sabeunghar-beungharna Rizal Bakri misalkeun tara nyeuseuh duit pan. Ari Jumatan on aman marandi heula meureun. Ari nu teu buru nunggul mah What the fuck? Anu kagenep mah anu masih keneh uing teu harti ye. Baca. Najwa Shihab dina narasi channel YouTube-na nyarita yen corona teh hese dipastikeun eureuna da can puguh cenah datana. Mun ceuk uing jang urang Indonesia mah ulah lieur-lieur lah. Kari teang Roy Kiyosaki atawa paranormal terus tanyakeun iraha kitu corona anggeusna. Ai heueuh mah bararisa. Lamun teu kitu teang Ustad Danu sina kun payakun tah dina Antep. Anu terakhir mah uing teu harti ye. Ai uing keur ngomong naon deui. Tapi uing leuwih teu ngarti ari hidup keur ngadengekeun naon eta. Tapi urang kudu sarua ngarti yen corona teh aya. Sok hirup sing loba ngadoa jeung ulah sok loba teuing gaya lah ayeuna mah.
Pesan uing jang dulur-dulur sok sing getol salat bisi Ijroil datang ke usum corona. Mun hidup tara salat heg maut usum corona hidup rugi pisan sia tah. Nah geuning nyabayangkeun we nya tara salat nya moal disolatan. Tah, ieu mah bonus ya. Terakhir mah engke urang nyieun Universitas Corona. Baya nyetak jalma-jalma leutik anu teu kungsi diajar tapi bisa dipikasieun ku jalma-jalma nu palinter. Mangga sakitu wae heureuna nya. Ieu mah kur heureuy we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.